Mas kapeng masuk hayang jadi nelayan sih. Itu rek jadi nelayan kumaha sia teh. Pan orang mah di dia di perbukitan hirup oge. Di pesawahan jauh ka laut nage sok rupa-rupa ieu maneh. Nama kan sok resep wae jigana geuning Resepna kumaha? Mes tarik tuna nih anjir jabat teu kudu ka ATM sih. Anjing. Nyasab deui wae ieu adi aing pikiranna ampun teh. Tarik tunai. Ka ATM mah moal duit maksudna. Heeh. Ai nelayan mah tarik lauk tuna mo. Tunai ai ka ATM mah utu ana ye. Nya tunai. Ai maneh cek aing ge eureunnan bae tengah akan bancet teh geura. Asa lieur aing ngobrol jeung si ieu mah ampun teuing.